sakedap di mayunan tahun baru. Mangga anu bade ngarayakeun tahun baru, bade ka mana bae, mudah-mudahan selamat di perjalanan di tempat urang tujuan. Upami anu bade ka pantai, supados hati-hati. Margina di pantai mah cai nya aya anu ditinggalina oge. Ari cai teh tentara Allah. Upami ku Allah dioyakeun duniana di tengah lautna, biasana cai sok ka darat. Kada emut urang sadayana waktu tsunami di Aceh tanggal 24 Desember. Jantan orang kena langkung hati-hati. Margi tiap akhir tahun sok aya wae oyag. Sanes ningsieunan mung ieu mah ngemutan. Mudah-mudahan orang sadayana ditepikeun tina mara bahaya tina balai. Margina nu namina musibah mah teu terang di mana iraha sareng kasaha nimpana. Saterasna margi di pantai mah seueur sagala rupinya ditinggalian. Kade sejak niatan we tapakur napakuran dadamelan Allah. Ulah ningalian anu moe karep, ulah ningalian anu ngan saukur make salahna jero. Eta bakal ngundang murka Allah. Hapunten sanes ningsieunan, mung ieu mah urang silih emutan bae supados urang sadayana ditebihkeun tina balai, tina cocobi.